Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi pasal sawiji. Fil gusli furudul gusli utawi pira-pira fardu adus iku isnani roro anniyatu sejiniat wa tamimul badani lan nyurambahan badan bil mai kalawan banyu. Dina ieu pasal ajengan musannif bade ngabahas tentang gusli teh adus. Urudul gusli ay rukuna adus ay arkanu tegesna rukun adus wajiban kana arek anu wajib adusna au manduban atau anu sunat isnani sami aya dua. Al awalu anu kahijina an niyatu niat kaayan wial junuba rob al jinabati wal haida wa nufasa rob al haidi awin nifasi. Niatna seperti jalma niat junub niat ngahilangkeun kana junub, si junub niat ngahilangkeun kana junub. Nawaitu gusla li raf'il jinabati bahasa Arab. Atawa haid sareng nifas niatna nawaitu gusla li raf'il haidi awin nifasi kitu bahasana. Eta bahasana niat. Wasani nu kaduana tamimul badani nyurambahan badan aya dohiri bil mai. Nyurambahan badan dohirna badan bil mai ku cai wa minhu sapalih tina badan teh al anfu pangamung. Eta kudu kabasahan ku cai wal anmilah ramo-ramo al mutakhodani itu anu didamel min nahwi dhabin tina saumpamana emas. Paya jibugus luhu badalan ammata tahu mangka wajib eta ge diwasuhna kudu kawalatan ku cai gaganti tina perkara nu sahandapeun an milah teh lian habil qatis soro minadar sabab lamun dibuang tah eta ramo soro maka jadi hukum dohir. Wadzopru yusamma basaratan ay kuku kumaha yusamma basaratan kuku disebutna kulit huna di dieu itu cenah fi babin nakidi dina bab perkara nu ngabatalkeun kana wudu wala yajibu ghuslu sariyana bitipil ain ngan teu wajib cenah ngawasuh aina rambut anu jadi dina panon awil anti atau dina jero pangamung teu wajib eta. Itu wajib sodeh gosluhu ngawasuhna eta rambut nu aya dina panon atau dina pangamung wajib diwasuh tina najis ligoladiha sabab ayeuna ngalindih ta eta najis kana bulu teh wajib eta mah kudu dikumbah gitu. Dina sarah salajengna tangan duanya rukun ayeuna adus mah nyata hiji niat kadua nyurambahan ngabasahan badan ku cai ngan ieu penyempurna dina sarah wa sunanu sab'ata asaro pasunatan ayeuna adus aya 17 nya di antarana atas miah maca bismillah terus digoslul ada ngawasuh kokotor rek kokotorna nu suci saperti cai mani eta kudu dibuangan dibasuhan heula sina bersih. Wa muhotin jeung ayeuna saperti leho nu aya dina jero ayeuna liang irung eta bahasa mah pan liang irung padahal eta teh irung taraka asup naon tara kaluar ka jero pulang anting di dinya nu bener mah irung aya liangan eta cenah. Au najsan atawa najis kokotorna kawadin cai wadi cai madi eta najis kudu dibersihan eta sunat. Gitu wadali kangen kitu ge di mana najisna lain najis mugoladoh. Mun najis mugoladoh mah beda deui aturanna. Jeung ayeuna najisna hukmiyah atawa najis ainiyah cenah kitu kudu dibersihan. Asdeui di antarana pasunatan anu 17 teh wal wudu sunat wudu heula wa taslis jeung 3 kali wa talilus sya'ri jeung sunat nyela-nyela rambut. Wala sobe jeung ramo-ramo ku cai wal bida'atu bisyakil aiman ngawitan ti belah katuh heula wa bi'ala badani jeung tina luhurna badan katuh terus belah luhur heula nu dibasuhna
Wadalku ngosokan karena anggota badan wa tawajjalil kiblat madep ka kiblat sunat. Itu cenah. Ras deui wa kaunu bimalin layana luhur rosas jeung adusna kudu dina tempat anu teu kakacretan ku rosasnya. Rosas teh tai meureun. Atau naonnya? Wasatru fil holwah nutupan aurat fil holwah itu nutupan fil holwah dina waktu dina tempat anu sepi gitu. Watar kul istianah ilali udri ninggalkeun istianah itu ninggalkeun maca ta'ud istianah teh. Wasadatan ya rojeng sadat dua wal madmadoh kakamu sareng istinsak cenah nu ka-15 terakhir wa kono maul gusli soan caina kudu sakulak in kapahula menyukupan sunat eta. Terus dewa makruhatul gusli wal wudu arbaatun pamakruhan adus sareng wudu arbaatun aya 4 al israf leulewiheun dina nganggo cai ai leulewiheun dina nganggo cai teh ahdul mai ngambil cai jadatan ama yakfil uduanya nganggo cai leuwih tina perkara nu cukup dipake ngawasuh kana anggota adus atau anggota wudu sewur nepikeun ka naon gitu geus ge cukup geus ge sampurna adus atau wudu terus ditamahan di banyuran gitu waziyada ala salas diantarana deui nambahan kana 3 kali wasuhan eta teh israf makruh nya. Ida kanat mutayakinatan di mana 3 kali geus yakin suci na eta anggota teh anggota wudu atau adus. Di antarana kitu. Faslun wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.